Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka karsana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah punyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 3. Jajaran akhirnya palayan kusuk. Aya sadananya. Bismillahirrahmanirrahim. Palayan kusuk. Tiasa oge palayan kisuk tiasa. Palayan kusu maka tengurangan. Naon al-isyanu doraka. Khaufahu kana khaufna itu si abi. Doraka tengurangan kana khauf. Wala yajidu jeung tenambahan. Naon al-ihsanu kabagusan. Roja'uhu kana roja'na itu si abi. Nyalajengkeun hikmah anu ka 153. Subhanallah. Kahijinya hikmah kahiji. Ingat mau Jumaah wae teh. Ngalajengkeun hikmah anu kahiji nyaeta masih keneh nyarioskeun bab i'timad, bab tatagenan kana amal. Dina danget ieu nyaeta ngajelaskeun lamun si abdi tiba kana goreng eta teh tengurangan kana haupna, di mana takdir Allah tumiba kadirina si abdi migawe goreng eta teh tengurangan kana haupna. Teras tiba takdir migawe hade teu nambahan kana rojana. Artina ketika tigebrus kitunya kana jurang kagoplahan, artina kagoplahan we ukuran ngabahasakeun kamaksiatan mah rada ekstrim teuing ning. Gitu. Jadi terjadi kana goplah eta si abdi tengurangan haupna. Atanapi henteu putus asa. Maksana teh kieu, wah boa-boa ieu mah. Henteu jadi atawa lila keneh ieu kana usul teh. Naon sababna? Aduh tadi geus ngajalankeun kagoplahan. Tah eta tah. Berarti teh ari arifin mah eta teh henteu ngirangan. Tetep we berjalan sebagaimana mistina gitu. Karena pelongan arifin ningalina karena iradah Allah, karena takdir Allah. Tapi singkade ulah ngaganduhan emutan bahwa eta teh hanya sekedar numpang lewat. Janten setiap hiji kejadian anu tumiba ka si abdi ka ahlina Allah eta sadayana ge
Allah memberikan pesan kasih abdi teh atanapi aya perkara anu diparentahkeun pikeun ditanjerkeun ku si abdi kumaha upami nuju kagoplahan atau cepet buru-buru elingna sok sanaos eta teh takdir Allah anu tumiba kana dirina tapi ulah ditambahan kunaon ulah ditambahan ku cita-cita atanapi ngurangan harapan gitunya ngurangan harapan haup sieun teh agening wah buat tah etanya buru-buru tobat buru-buru eling buru-buru istighfar tah hari tandana arifin mah ketika tigebrus kana jurang kamaksiatan teh kana jurang kagoplahan teh teu matak haup nangurangan sabalikna di mana-mana tumiba takdir Allah misalkan migawe hade eta arifin teu nambah roja ya teu nambahan sugan rojana teh janten 2 kali lipat artinya ketika rajin kataotanana dina denget ieu misalkan dina dinten ieu pokona mah misalkan tadi puasa tuh luar biasa geunaheun misalkan terus deui dina kaelinganan ge dina wiridna bahkan seueur lah henteu sapertos biasana tah arifin mah teu nambahan roja wah buah ye tereh naik nan tereh wusul ye ka aleutan teu kitu arifin mah janten ketika aya doraka teu ngirangan haup ketika nambah misalkan non teh midamel kataatana ge teu nambah kana roja tah eta arifin tah ciri-cirina paman sing saha jalma lam yajid nu teu masihan si iman non lam yajid non teu manggihan ya lam yajid nu teu manggihan si iman hadhil alamata kana ciri pihi di itu si iman pal yujahid maka kudu mujahadah si iman tuh maka kudu mujahadah lamun teu aya ciri sapertos tadi ya ciri arifin teu sapertos tadi teu aya dina diri urang atuh buru-buru urang mujahadatun nafsi ya merangan eta teh merangan nafsahu kana nafsuna itu si iman biriyadoti ku pirang-pirang ngabelajar nafsu riyado wal azkari jeung ku pirang-pirang zikir hatta yasila sehingga tepi si iman ila makomil irfani kana makom makrifat ka Allah jadi lamun tanda-tanda arifin teu aya dina diri urang maka kudu urang teh mujahadatun nafsi perangan nafsu supaya jadi arifin merangan nafsu ai merangan nafsuna bari dibarengan ku dina riyadoh jeung zikir kitunya merangan teh dibarengan ku riyadoh sareng zikir urang kaayaan terjadi mahjubin misalkannya nyarande misalkan urang teh kana ibadah maka eta teh kudu riyadoh jeung zikir nu jadi pertanyaan pan meureun ngabahasakeun aya mujahadah aya riyadoh tah ieu tarif mujahadah definisi mujahadah tarif mujahadah nyaeta muharobatun nafsi al ammarati bisu'i eta definisina muharobatun nafsil ammarati bisu'i kumaha merangan nafsu anu marentahkeun kana goreng nafsu amarah jadi usaha yang hareup non yang harepan eta yang harepan jeung mengendalikan hawa nafsu anu cenderung sok ngajak kana goreng ieu teh kapungkur mah saur Kangjeng Nabi disebatkeun merangan nafsu berarti batinnya eta disebatkeun Kangjeng Nabi mah al jihad al akbar tersebatna perang anu gede perang batin jadi perang batin teh perang anu gede tujuanna kumaha supaya tazkiyatun nufus
supaya naon bersih hate ya. Bersih hate eta teh di mana-mana aya bersih hate ciri alamat eta pintu taqarrub ka Allah terbuka. Mata kan penting mujahadah teh. Mujahadatun nafsi itu penting. Jadi merangan hiji perkara anu sok marentahkeun goreng. Eta perangna perang al jihad al akbar, perang anu gede, perang batin. Benten sareng perang fisik, ai perang fisik mah disebatkeun saur Kangjeng Nabi nyaeta al jihad al asgor. Mana perang anu leutik kitu nya. Perang anu leutik. Ta eta mujahadah. Jadi kengengnya ta'rif mujahadah. Itu pikeun bahan kapayuna ieu teh mujahadah sapertos kumaha. Ayeuna riadoh. Definisi riadoh. Riadoh mah ibaratun an tahjibil akhlaqi nafsiyatan. Ibaratun an tahjibi al akhlaqi nafsiyatan. Mana eta teh ngadidik nafsu. Ngabelajar nafsu. Atanapi ngabiasakeun diri dina perkara anu sae eta namina riadoh. Sakali mangsa pan urang ge sok ngalatih dirinya. Osok lin ngalatih diri. Kumaha asalna tara puasa Senin Kemis. Puasa we Senin Kemis ta eta disebutna riadoh. Anu awalna tara puasa sunnah ayeuna mah puasa sunnah ta eta disebutna riadoh. Jadi ngabelajar nafsu. Ya. Ngabelajar nafsu. Benten mujahadah memerangan ari ieu mah ngabelajar. Biasa ngabelajar angkat besi awal nama 1 kilo diangkatkeun kitu tah. Terus misalkan tos terjadi saminggu naik tah jadi 5 kilo diangkatna. Terus saminggu naik jadi 10 kilo, bisa angkat jadi 50 kilo, jadi 100 kilo. Tah eta disebatna proses riadoh. Ya. Jadi nambah gitunya. Jadi ngabelajar nafsu. Orang yang ngadidik nafsu tinu laleutik heula nya emang ari riadoh mah disarankeun tinu ringan heula. Ulah langsung benten sareng mujahadatun nafsi. Ari mujahadah man paksa. Dipaksa. Upan ti bumi ka dieu teh hoream lin teh kitu nya. Hoream ta eta teh dimujahadahan kumaha dipaksa. Pokona kibeukeun berangkat kuring. Ta eta teh disebatna mujahadah. Teras upami kaayaanana biasana malam Salasa teh henteu ngaos tah ayeuna mah ngaos ta eta teh riadoh disebutna. Matakan saur Kiai Musanif kumang rupikeun naon mujahadahna kumang rupikeun riadoh sareng zikir. Rupina mah bab zikir engkeun dina hikmah anu kadua di etana diperjelasna. Kan zikir teh aya zikir ma'al goplah, zikir ma'al hudur, zikir ma'al yaqdoh, zikir ma'al ghaibah, zikir ma'al musyahadah. Tangkeun dina hikmah kadua engkeun di eta dijabarkeun. Penjabarannya eta mujahadah sareng riadoh. Jadi mujahadah mah diparieuskeun, dipaksa, gitunya mujahadah mah. Ari riadoh mah sakedik-sakedik. Ngeser-ngeser teh. Biasa misalkan urang kamari mah henteu netepan duha misalkan sunah duha, tah ayeuna mah netepan sunah duha, tah eta disebatna riadoh. Misalkan dinten Senin salat duha teh 2 rakaat, terus tos teu aya ye, teu aya rasa kapaksa dina hate 2 rakaat eta. Teu aya rasa kapaksa dina hate dina nalika ngalaksanakeun duha 2 rakaat tos tenang lah. Intina mah tah engkin teh ditaekeun tina 2 rakaat jadi 4 rakaat. Tah eta disebatna riadoh. Jadi ngalatih diri. Ya, ngalatih diri. Ya. Tinu leutik heula ngalatih diri mah terus bertahap. Tah eta namina riadoh.
Sodakoh misalkan biasana saminggu 2.000 misal 2.000 orang misalkan saminggu teh ku unggal dinten minggu atau nabi dinten Jumat teh lebatkeun kana koropak teh misalkan saminggu 2.000 saminggu 2.000 tos janten kebiasaan da tos tabeat taekeun 2.000 janten 5.000 teras tak kitu tah eta disebatna riyadoh. Jadi ngalatih diri, ngalatih ruhani dengan maksud dan tujuan mungkin janten tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus eta sabenerna ti ana tina awal tina merangan tina mujahadah. Janten upami tos terjadi kana riyadoh ta eta tos terjadi kana tazkiyatun nufus. Kumaha ngebeningkeun hate, ngabersihkeun hate di mana-mana aya proses tazkiyatun nufus ta eta ciri alamat terbukana gerbang taqarrub ya. Gerbang taqarrub ngadeukeut ka Allah. Salat duha belajarkeun arahkeun nafsu teh setiap misalkan jam 7 nya atanapi jam 8 jam 7 biasakeun jam 7 2 rakaat dibiasakeun dinten Senin jam 7 dinten Salasa jam 7 dinten Rebo jam 7 teras 2 rakaat ya 2 rakaat entos misalkan biasana tos aya 40 hari nah urang teh 2 rakaat eta tos teu aya beban tos janten unsur kebiasaan kan janten tabiat teras mungkin teh janten ahli duha 2 rakaat dina jangka 40 poe 40 peuting biasana sok ditaekeun janten 4 rakaat nya 2 rakaat berarti saperti salat isya nya saperti salat isya tahiyat awal sareng ayat tahiyat akhir atuh bade dipecah 2 mangga sami bae eta mah niatna oge sami lah sapertos kitu sholli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar pami 4 berarti sholli sunnatan duha arba rakaatin mustaqbil kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar kitu tanya ta eta teh ditaekeun di tina 2 kana 4 ta eta teh terus misalkan enjing biasa jam 7 biasakeun jam 7 dari waktu ke waktu terus jam 7 terus sehingga eta teh janten biasa orang terbiasa ya dina jam 7 teh pokokna teng jam 7 pasti eta teh ngalaksanakeun salat duha ta eta disebatna riyadoh ngalatih ya ngalatih diri salaresna mah upami bahas dina tasawuf eta teh sanes ngalatih diri tapi ngalatih ruhani mungkin bakalan terjadi layinun hopipun mungkin ya ainun tangkin teh terjadi kata janten leuleus janten terbuka janten barikoh mungkin teh si eta teh ta eta gunana mujahadah sareng riyadoh teh si hate teh janten terbuka mungkin ya eta teh ku wasilahna ku ciri alamatna mujahadah sareng riyadoh ya. Jadi riyadoh teh ngabiasakeun diri dina perkara anu sae eta disebatna riyadoh. Hese salah namanya teu latihan. Teu latihan mah nanaon ge hese nya. Nanaon ge hese teu latihan mah. Nu tara ngaos mapan calik 10 menit di majelis ararah teu. Anu tara nya, nu tara ngaos ripuh nya, ripuh nu tara ngaos mah. Tong boroning sajam calik di majelis 10 menit ke ripuh tapi anu biasa ngawas mah aya pan kurang puting eta teh ngawas aya kitu ngwa puting teu eureun-eureun aya nu ngawas kitu aya nu ngawas ti kurang ngawas puting ngawas aya nu kitu ta eta ladang ngabiasakeun nya ladang ngabiasakeun diri atawa latihan diri ta eta teh ladang riyadoh eta teh ladang riyadoh. Jadi belajar cinta kana ngaos ge eta teh riyadoh. riyadoh. Abdi ge punten upami ninggal atupan panginten abi kan tajrid mohon dipidamel terus ditaksib oge kan dipidamelnya atuh nanti enjing dugikeun ka tabuh 2 abi taksib. Ya, kasab. Terus berarti sonten tajrid atuh. Berarti ngaulang murang kali. Terus wengi oge ngaulang murang kali ayeuna panginten samingun 3 kali ta eta teh upami henteu terbiasa mah ripuh
ripuh karena tos terbiasa tadi sebat mujaan riadoh eta teh disebat riadoh. Jadi tapi ketika sebelum terjadi anu ripuhna dilawan ripuhna teh mujahadah disebatna. Tapi upami tos terjadi nya terjadi kasayanana eta teh riadoh. Jadi ngabelajarkeun kebiasaan. Jadi kebiasaan anu sae dibelajarkeun menuju kebiasaan anu sae eta teh riadoh. Ya. Eta teh kedah dibiasakeun, dibelajarkeun. Dalam mun teu belajar mah ripuh nanaon oge. Urang tara biasa boro-boro tajalinya tapakur gitu kan. Tapakur ge pan ait terbiasa pusing cenah tapakur mikiran anu cenah urang mah ulah eta teuing ulah ngagulik sek teuing aya nu bahasakeun. Urang mah biasa-biasa ulah ngagulik sek teuing ripuh. Atuh nya emang ripuh upami teu terbiasa mah. Kitu enjing kitu sonten kitu wengi ge kitu janten upami henteu tapakur berarti kan dina setiap kaayaan teu matak aya jadi hikmah teu matak aya jadi naon teu matak jadi aya elingan ka Allah dan kitu berjalan teh jadi naon teh mengarungi aktivitas seperti mana biasa subuh salat subuh meureun anu salat kitu terus anjing berangkat atau napi aktivitas kasab duhur atau salat duhur dahar geus dahar atau istirahat berarti salat asar kitu jeung kitu tapi teu dibarengan tapakur asana teh teu aya nyangsangna kitu nya teu aya kaelinganana nah kitu nya jadi belajar ngaos teh ieu teh nanti belajar ngaistiqomahan dina ngaos teh pan ieu urang belajar upami teu belajar mah ripuh tong boroning kengeng ilmu nanti nyiar ilmu lagi ripuh ya ripuh teu terbiasa mah katupan meureun zaman bareto pan urang meureun teu kikieuan meureun kieu nya lolobana naon coba udud jeung ngopi hantem kitu nya tah ini urang dibelajarkeun karena sudah terbiasa eta teh sudah terbiasa tah jadina asa biasa we jangan kitu malahan kapungkur upami teu ngaos teh asa nanti asa nyarere awak gitu asa genah gitu asa aya hal-hal waktu anu terbuang begitu saja gitu upami tos janten kebiasaan mah teh ladang riadoh eta teh radang ngalatih diri jadi ala bisa karena biasa panjalma anu biasa jalma anu teu terbiasa misalkan kapoe ka ibun atuh ripuh nya jadi tapi upami jalmi anu tos terbiasa kapoe ka ibun jadi kuat gitu kuat aya awal-awalna mah mohon ripuh jadi terbiasa jam 2 misalkan hudang nya tahajud jeung holwat biasa gitu ge tapi emang kan dibelajarkeun anu asana pan ripuh hudang jam 2 teh ripuh tapi dalilailah mah jadi terbiasa maka jadi kuat we kadituna teh kitu jadi kuat naon sabab pantos riadoh janten sing horeng umpamana henteu riadoh moal kuat ripuh we kitu meureun ari anu sanesna panginten tong ngaji menit 3 saming 3 kali misalkan pertos minum obat wae saming 3 kali tapi upami tos terbiasa mah ngaos kitu nya teu ripuh deui tah eta disebutna riadoh tak sok aya anu naroskeun naon cenah resepna jaba ngaji jaba kasab pan urang sami nya kitu jaba ngaji jaba kasab itu naon cenah resepna nah cenah jiga teu aya kacape atuh aya nu ka abingin naros sapertos kitu sabenerna ya capek da sami pan jelema ya tapi sudah terbiasa teh tah eta teh kana riadoh teh karena sudah terbiasa maka capekna teu karasa ya si capek teh tah eta teh riadoh berarti riadoh menjadikan orang jadi kuat lamun bahasa keren mah jadi so strong gitu jadi kuat asalna lemah jadi kuat tah eta teh ayana tandana
terjadi kegiatan anu disebat riado. Ya, bisa ngabius eta teh riado teh. Bisa jadi baal rasa capek teh ku riado. Bisa jadi baal ku riado. Ngabelajar nafsu. Mun kan awal-awal mah heg coba awal-awal puasa Senin kumaha tah ripuhnya. Ayeuna ge pasti aya ripuh sakedik-sakedik aya pasti. Emang awal-awal kan gitu. Sapertos kopi pan, kopi pahit pan ya, kopi pahit. Contoh pajana minum kopi pahit, atuh kan terbiasa. Awal mah pasti pahit, tapi kan lama kelamaan karena sudah terbiasa teu karaos pahit we. Bahkan janten stimulan. Jadi karena otakna teh asalna henteu upami teu acan minum kopi teh stimulan janten energi sensorikna teh henteu kuat, minum kopi pahit janten kuat dan memang fungsinya stimulan. Stimulan teh asalna lemah janten kuat, asalna lunglah janten beringas, asalna lunglah janten semangat eta menumbuhkan stimulan. Coba urang heg bere cai kopi deungeunah cenah pahit kopi teh karena urang teu terbiasa. Tah ngabiasakeun kopi pahit eta dari hari ke hari tah eta disebatna riadoh. Sapertos contoh udud we udud. Sok asongan ka jalmi anu tara udud. Sok asongan. Sina udud jalmi anu tara udud. Naon coba? Ongkeknya paling. Ongkek naon cenah boro-boro ngeunah cenah ngarokoe pahit nih. Ungap naon? Pasti batuk. Tapi dari hari ke hari terus manehna teh udud-udud. Hi lila mah jadi aya rasa nikmatna. Berjalan ieu, berjalan contoh ieu. Contoh anu naon, anu nemrak seperti kehidupan orang biasa. Ya. Seperti rokok. Awalna jalmi anu tara ngarokok pan pahit. Batukna kacida itu teh. Sakenyot oge. Tapi tina hari ke hari tina asalna rokok pahit geus sami ieu nya nikmat ya rokok teh. Terus rokok nikmat. Tepikeun ka sabulan, tepikeun ka 40 peting. Rokok teh asa puyeng jadina teh. Nya, ta eta teh riadoh disebatna. Karena riadoh ngabius, ngabaalan kana perkara anu ripuh eta. Karena ku riadoh. Lila-lila pan jadi nikmat ngarokok. Nya. Mun udud teh harasum harasum malah aya nu pingsan teu manghi udud sapoe sajam ge eta padahal eta teh bagi jalma anu tara udud mah ripuh nya ripuh pahit cenah kitu ya. Jadi anu biasa udud mah lain ripuh malah jadi nikmat nya anu tara udud ripuh anu sok biasa udud jadi nikmat. Tah ayeuna berarti kesimpulkeun riadoh teh penting nya. Riadoh teh penting karena ciri alamat midamel kataatan seueur amal kasayan dina diri batin salikin ta eta ciri alamat naon tanna tazkiyatun nufusun tadi. Jadi hate jadi bersih ku riadoh eta. Kumaha bentuk riadohna atuh sapertos tadi bentuk riadohna mah asalna ngaji lunglai jadi semangat. Teras di asana tara duha jadi duha, anu asana tara puasa jadi puasa. Tak eta teh efek tina riadoh, nya. Efek tina latihan ngalatih diri, tak eta ngajadikeun mungkin kadituna barikoh. Lamun dina jamil mukmin sebatkeun barikoh. Naon ari barikoh? Barikoh teh ngegebraina dada. Jadi ainul qalbi teh paningal hate teh eces jentre. Janten seueur su'aul basir, seueur cacaangna dina hate. Pan sok sana hate aya panonannya ainul qalbi, tapi upami hatena poek mah teu tiasa ningali eta teh. Kahijabe ku dulmatun ku poek. Tapi upami aya basiroh, aya su'aul basiroh, cacaang dina hate eta mata mata hate terus aya cacaang atuh teu aya kahijabna engkeun teh kitu. Tah eta pentingna riadoh teh kitu. Asalna pahit jadi nikmat, asalna ripuh jadi nikmat karena terbiasa. Mata pagawean anu tos dilatih atawa anu tos dipigawe leuwih ti 10 kali atanapi dengan secara patokan nama
dinten 40 wengi hiji padamelan anu dilatih biasa nama sok ngajadikeun asalna henteu biasa jadi biasa nama pamitos 40 poe. Jadi tos jadi biasa sok jadi engke teh jadi adat ya. Jadi tabiat. Di mana tos jadi tabiat maka sok jadi nikmat. Berarti ngalangkungan henteu biasa, ngalangkungan biasa, ngalangkungan tabiat, ngalangkungan janten we ngahasilkeun nikmat. Ta eta teh riado. Hasil dina riado. Ta eta nya kuriado. Teras dina zikir. Berarti di mana-mana aya riado, pastikan berarti aya timbul kana zikirna. Ya. Zikir mah sok misalkan. Tapi henteu dibarengan zikirna henteu dibarengan ku mujahadah. Saingga terjadi ngarubah kualitas hidup eta teh dina zikir. Jadi manfaatna mah berarti naon? Lamun dina zikir aya mujahadah jeung riadoh ta eta zikir anu aya manfaatna. Mujahadah dina riadoh jeung zikir. Aya riadoh jeung zikir tapi teu mujahadah, aya eta moal matak jadi arifin disebutna. Dan memang naon sababna atuh da dina zikirna ge jadi ngalapnya. Wiridna oge jadi wirid ngalap. Matakan dina zikir kada aya riadoh sareng mujahadahna dina zikirna. Ya, zikir sok misalkan ngan teu mujahadah ta eta moal jadi arifin. Sok sanajan tukang zikir oge matak loba jelema nu tukang zikir sanes jadi arifin ieu malahan mah jadi jadi dukun kitu nya. Kijayad misalkan puasana getol misal ya zikirna getol tapi kalaka jadi dukun pan aneh etanya. Aneh teh. Batur mah puasa getol jeung zikir getol teh jadi arifin, ya mah jadi dukun. Ya, pan ai batur mah jadi wusul eta teh. Jadi wali. Ya, ari kalaka jadi dukun. Batur mah puasa jeung zikir teh wusul jadi wali. Aya dina makom naon? Dina makom musyahadah, aya dina makom muayana. Ari teu manggih makom musyahadah mah dina nalika zikirna henteu manggihan makom muayana karena naon? Karena zikirna teu dibarengan ku mujahadah. Ya, teu dibarengan ku mujahadah, teu dibarengan ku riadoh dina zikirna. Matak jadikeun tah catatan anu eta tah anu dilogatan dieu. Ya, catatan tadi kumaha pal yujahid nafsahu biriyadoti wal azkar. Jeblangkeun dina ruangan kerja urang supaya jadi motivasi pikeun urang. Mun anjeun jadi mahjubin pek zikir jeung riadoh tapi kudu bareng jeung mujahadatun nafsi nya kitu. Sabab zikir teu dibarengan jeung mujahadah mah hatena oge kakalayangan nya. Ucapan mah subhanallah subhanallah tapi hate ka pasar sakapeung. Ucapan mah subhanallah subhanallah tapi hate ka sawah sakapeung. Ucapan mah subhanallah subhanallah tapi hate kana permasalahan problematika hidup sakapeung. Ta eta teh tanda dina zikirna teu aya mujahadahannya, teu aya mujahadahan. Tah mun teu mujahadah sapertos kitu da memang zikirna oge kitu we ancleung-ancleungan kitu berkelana zikirna teh nya. Ari sila mah di Ciberem Kalong alih hate mah kacaringin gitu. Jadi ujungnya salat oge kitu. Jadi nya salatna kitu. Ai salat madep ka kiblat, madep ka Ka'bah, tapi hate madep ka sawah. Berarti beungeut nyang hareup ati mungkir ta eta tanda salatna teu aya mujahadah. Nya dina salat eta nu mawa ka mana-mana hate teh urang teh. Nah, nafsu eta mau ka mana-mana teh pan nya nafsu. Maka perangan nafsuna ngarah hate tong dibawa ka mana-mana. Kumaha perangan dina waktu kos kitu di mana-mana hate ngalayang ya kana hiji perkara lian Allah buru-buru kanyedek urang teh eta mujahadah. Kadikeun sia hate pan aing teh keur salat gitu.
kumpul di pengajian kan, kumpul di dina zikir teh kadikeun sia teh ngeunah ieu teh cicing dina naon dina pagawean tah eta kumpul deui tarik. Jadi ngurul jeung narikna dina nalika zikir tah eta disebutna mujahadah dina nalika zikirna. Lamun teu dimujahadahan sok sanajan ieu ucapan la ilaha illallah la ilaha misalkan ribuan tepikeun ka 4000 tapi ieu hate kakalayangan atuh teu matak jadi dandanan, teu matak jadi wusul dina zikirna. Sedengkeun tadi syaratna arifin teh lamun aya hate masih keneh naon teh haup ngurangan ketika doraka, roja naik ketika taat, berarti eta mahjubin disebut nalin arifin. Sedangkan di mana-mana aya rasa kitu diwajibkeun salikin teh mujahadatun nafsi sareng riadoh sareng zikir. Ya. Jadi dina zikirna oge atuh aku aya mujahadahan. Saingan disebut hate bareng milu zikir gitu. Ucapan zikir hate milu zikir. Jadi gitu hasilna mujahadah dina zikir. Sanes ucapan hungkul tapi misalkan hate poho eta mah berarti teu mujahadah dina zikir. Ngaos weh. Misalkan aing ngaos mangaos tapi teu dimujahadahan dina ngaos. Biasana masuk kakalayangan oge dina ngaosnya. Kakalayangan hate teh. Ya, ari teu dimujahadahan teh. Henteu diperangan nafsu teh kitu lamun ngaos teu dilawan nafsu dina ngaos cek paribasana pas datang ge tunduh pasti. Ya, tunduh. Maka sarewe dina ngawas na gitu jadina. Tapi mun dilawan mah eta nafsu nya. Cina aing moal sare ieu teh keur ngaos ieu. Tah eta mujahadah sebatna. Mujahadah. Moal sare kuring mah rek dilawan eta teh tunuh teh. Mah dicenghar-cenghar kunaon atuh ikhtiarna atuh ku udud, atuh ku kopi kitu nya atuh ka kamar mandi atau wudu. Nah, eta ngaranna mujahadah. Berarti dina ngaosna ge serius. Jadi berusaha eta teh mujahadah dina ngaos. Maka mun ngaji aya mujahadah, insyaallah dina ngajina ge berkah. Jadi memang kedah ditemrakeun di mana-mana urang arek mempraktekkeun hasil tina ngaos, berarti ngaosna we kedah berkah. Tanda ngaos berkah berarti ngaos aya mujahadahan. Cik tadina misalkan dina ngaos teu aya mujahadah, teu aya merangan nafsu dina ngaos, pasti pan si eta mah luar biasa seselekena. Si eta paling sieuneun hiji jalma aya ilmuan. Komo ilmu kamarifatan. Pan eta nan morentel we ke di imah oge eta teh. Malahan mah jika nanti digaganung kurang ke majelis eta teh. Dibikin ke majelis eta kan teu aya sumangetna dina majelisna oge. Tah didinya tah urang teh merangan sabenerna teh disogrogeun ku Allah oge nya eta teh disogrogeun, dihadapkeun pikeun urang kumaha ketak urang aya mujahadahan teu dina ngaos. Nah, di mana ngaos aya mujahadahan, misal nya tunu maik dilawan. Kumaha carana heuh kitu teh tadi. Atuh seduhkeun kopi gitu. Pasang udud atuh kitu misalkan masih kena tunuhkeun atuh wudu gitu. Tah eta mujahadah. Di mana ngaos aya mujahadah tah insyaallah tadi dinya dina ngaos aya berkah. Di mana-mana ngaos aya kaberkahan pas begitu diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari awalna mah idrok eta teh kapanggih. Umpamana ya mayang dina idrok jajim otomatis kadituna ciri alamat dauk tiah jajim gitu. Janten ladang tina ngaos nu barokah, ngaos tina berkah. Atuh berarti ulah nyalah-nyalah genteng kita ulah nyalah-nyalah teng ilmu dina ngaos nage urang goplah kitu nya teu mujahadah atuh wajar we pusing gitu. Asa hese nerapkeunana cenah Kang gitu. Emang kedah ditaliti heula ti awalna. Ti awalna kedah ditaliti. Jadi bisa naon? Bisa ngajadikeun ngaos eta berkah berarti lamun dina ngaos aya mujahadahan. Jadi bisa jadi hebat hiji jalmi eta teh kuladang naon? Kuladang mujahadah dina ngaos.
Hebat kumaha? Salat bari mujahadah berarti nya. Terus riadoh bari mujahadah. Terus zikir bari mujahadah. Terus ngaji bari mujahadah. Ta eta teh perkara kataatan anu opat eta ngahasilkeun naon? Salat jadi ikhlas. Terus riadoh jadi ikhlas. Terus zikirna oge jadi ikhlas. Terus ngaji na oge jadi ikhlas. Di mana opat kataatan eta aya timbul rasa ikhlas, tah eta teh lurus berarti ikhlas tujuanna ka Allah. Ciri alamat eta usul keur taat eta. Usul ka Allah. Naon sababna? Sabab tos teu aya pait deui, teu aya ripuh deui dina kataatan eta, nu aya nikmat dina kataatan, ta eta disebutna ikhlas. Lurus we tujuanna teh, ta eta sabab ngalawan nafsu dina keur taat. Matak saur Kangjeng Rasul anu disebutkeun perang fisabilillah teh nyaeta perang ngalawan nafsu dina nalika ngaluruskeun niat saacan migawe amal soleh. Eta saur Kangjeng Rasul. Ngalawan nafsu heula maka niat jadi ikhlas. Jadi sing horeng mujahadah heula nya ciri alamat jadi bisa ikhlas. Salat ikhlas, zikirna oge ikhlas, riadoh ikhlas, ngajina ikhlas. Ta eta ngahasilkeun pituduh nu datang kana sir. Ya. Jadi eta teh umpamana aya pituduh kana sir, berarti ngahasilkeun kekuatan hate bisa tajali ka Gusti Allah. Karena sirna memang kuat. Ya. Eta teh karena akibat tina sir jadi kuat. Eta teh sebelumna aya dina ngamalna teh aya keikhlasanana gitu. Aya ikhlas. Sebelum ikhlas berarti kan mujahadah. Matak jalmi anu seueur amal solehna tajalina kuat. Ya. Tajalina kuat. Tapi dengan satu syarat amal soleh bari ikhlas. Seueur amalna ngahasilkeun tajali anu kuat. Eta teh karena syaratna dina keur ngamalna atanapi amal solehna dibarengan ku ikhlas. Ikhlas awalna dihasilkeun tina kataatan dibarengan ku mujahadah. Eta ngahasilkeun ikhlas. Di mana tos aya ikhlas berarti eta teh tajali anu kuat eta teh bakal timbul tajali. Wa muradul musannifi jeung anu dimaksud ku musannif lihadzihil hikmati ku ye hikmah eta tansyitul saliki nyemangatkeun jalma anu suluk warop muhimmatihi jeung ngaleungitkeun cita-citana itu si salik al-i'timadi tina nyarande ala syai'in kana hiji perkara siwa maulahu kasalian ti pangeran. Singka ada ieu nya camkeun nya peupeujeuh ieu ajengan musannif teh martelakeun bab tatagenan kana amal teh singkade salah persepsi nya singkade Kiai musannif sanes nyaram ngamal ya sanes berarti orang kedah juhud dina amal sanes cenah kusabab bahaya itimad ngamal teh atuh moal waka ngamal can siap soalna can aya ikhlas atuh ulah Kiai musannif sanes kitu maksudna sanes ngalarang amal. Tapi maksudna amal masing seueur saur Kiai musannif ngan kudu hate tong disarandean ieu teh hate urang tong nyarande nya kana amal supaya ieu teh naon henteu cacat ubudiahna dina keur ngamal. Cacat ubudiah berarti hate nyarande kasalian Allah eta kitu maksudna teh. Ai amal mah kudu seueur ngan dibarengan kudu bari ikhlas. Amalna tujuan ka Allah ta eta teh tereh wusul ka Allah ta eta ciri alamat wusul teh seueur amal eta amalna ikhlas ta eta tanda wusul ka Allah dina ngamalna sing seueur amal mah
Artinya Kiai Musonib sanes ngalarang ngamal. Dumeh aya bahasa iktimad kana amal. Jadi ulah sampai dugikeun ka palaur loba tahajud ge sok sieun disarandean tahajud ku kuring tah eta. Ulah kadinya. Misalkan da kuring mah dina keur tahajud ge can aya rasa ikhlasna. Ulah kitu. Terus pan tadi teh ya. Pan aya ladang naon ladang ibadah pikeun mana mujahadatun nafsi gitu. Kuring mau ka ngaji nah atuh da ngaji oge teh cenah ikhlasna jadi gitu. Digagah kos moho eta teh. Cenah ikhlas kan dina ngaji oge. Sok sieun iktimad kana ngaji cenah nyarande kana ngaji. Atuh berarti cacat ubudiahna. Naon sabab nyarande salian Allah. Ulah kadinya. Justru sing seueurkeun amal, ngan amalna kudu dibarengan ku rasa ikhlas. Ngan ikhlas eta bukan serta-merta langsung terjadi ikhlas, karena memang kada aya prosesna mujahadah sareng riyado. Mujahadah merangan perkara anu sok nitah goreng, riyado ngalatih diri menuju jalan kealusan. Eta tak kitu. Sehingga ngahasilkeun mah ikhlas. La tajhida lain napakeun. Pil a'mali dina pirang-pirang amal. Jadi sanes dina amal teh cukup ku saeutik, sanes dina amal cukup ku saeutiknya sing kade. Tapi dina ngamal mah kedah sing seueur. Nah, kedah sing seueur sabab amal nu dibarengan ku rasa ikhlas tah eta bakal ngahasilkeun pituduh ti Allah melalui sir. Anu disebatna bahasa pun guru sok nyebatkeun amal yang dibarengi dengan rasa ikhlas akan menghasilkan energi spiritual. Jadi anu ngabahasakeun energi spiritual teh nyaeta sir anu kuat. Sehingga eta sir tiasa tajali ka Allah. Ya awal-awal. Karena memang aya awal-awal sanes bade nyaritakeun tajalina. Ieu awal-awal supaya sir kuat tajali ka Allah eta teh prosesna memang mujahadah sareng riyado. Mujahadatun nafsi, riyadatun nafsi, tah eta kitu. Ya. Intina mah mujahadah tos paham berarti merangannya, merangan. Riyado ngalatih, ngebelajar. Jadi sanes dina amal cukup ku saeutiknya sing kade. Tapi yang amal mah kudu seueur. Ya. Sabab amal anu dibarengan ku rasa ikhlas bakal ngahasilkeun pituduh ti Allah melalui sir. Ya. Li'annaha karena sanyanyana itu amal eta sababun adiyun, sabab anu biasa. Pil wusuli dina tepi ilallahi ta'ala ka Gusti Allah taala tuh geuning. Sabab amal teh eta teh sababun dohirun. Sababun adiyun pil wusuli. Jadi arifin teh tepi ka Allah teh sabab kuloba amal bari ikhlas. Tapi anger we eta amalna tong disarandean. Tara nyarandean kan amal nyarandean kan amal mah sing kade berarti teu dibarengan ku mujahadah sareng riyado dina amalna kitu. Ya. Jadi nyarande keur ngamal mah nyata ka Allah nyarandena. Wala tahkiroma jeung lain ngahinakeun perkara. Tantajihu anu ngabuahkeun itu amal kana itu mah. Minal ahwali tina pirang-pirang tingkah hate. Wa ghairiha jeung lian itu nutos ditutur. Mana tingkah hate disebut tingkah hate. Jadi upamana ngamal dibarengan rasa ikhlas dina ngamal bakal nimbulkeun ahwal atanapi tingkah hate anu sarae. Mana sobar, mana deui roja, hau, tawakal, mahabbah, tah eta kitu. Oh sing goreng makom anu salapan eta teh dipake naon teh aya karasana akibat timbul tina naon tina ngamal anu ikhlas sing goreng. Jadi ngahasilkeun naon ngahasilkeun ahwal. Ya. Tina kusabab seueur amal soleh sehingga hate jadi alus sifatna gitu.
sifatna jadi alus, sobar, zuhud, tawakal, khauf, roja, mahabbah, ridho gitu. Jadi saraya we tingkahna teh ahwal kulub eta teh. Mata ketika tos dicap jadi ahli Allah teh jalmi teh janten harebat eta teh. Ya. Janten harebat sifatna teh. Di mana-mana aya ahwal janten eta jalmi-jalmi hebat. Ya. Jalmi-jalmi harebat hatena. Sebat-sebat jagoan-jagoan Allah teh eta. Ya, jagoan-jagoan Allah teh harebat sifatna. Jadi sanes ngahinakeun amal ternyata Kiai Musanib teh sanes ngahinakeun misalkan buah tina amal, tapi sing kade dina nalika ngamal eta amal ku hate urang ulah disarandean. Ulah nyarande kana amal. Kitunya. Jadi terjadi kana amal berarti henteu nambahan roja. Biasa we kitu. Mata-matakan penting mujahadah sareng riadohna ketika ngamal teh. Atuh kadituna pasti eta teh karasana sudul minah nyaksi eta teh nugrahatina Allah tina nugrahati Allah dina nalika ngamal. Lianna zalika kana sanyanyana itu ahwal. Eta minnatu minallahi ta'ala tuh geuning nugrahati Gusti Allah taala. Ta eta ahwal teh nugrahati Allah timbul tina jamal amal. Nugraha eta teh ahwal teh. Nu tadi teh ahwal teh zuhud, sobar, tawakal, roja, khauf, ridho, mahabbah eta teh min hati Allah eta teh. Anu timbul amalna ikhlas gitu. Timbul itu. Sing seueur amal bari dibarengan ku ikhlas. Katakan sebatkeun ikhlas beramal. Geuning kapungkur lamun aya OSIS sanawiyah sareng aliyah mapan aya tulisanana benten sareng OSIS SMP jeung SMA nya. OSIS kapungkur abi di sanawiyah OSIS teh kan aya tulisan anu tepetes kita kitu nya lambangna geuning dihandap ikhlas beramal kitu teh. Eta jargonna luar biasa eta teh jadi motivasi nya. Lamun aya ikhlas dina amal yakin menghasilkan ahwal. Anu saraya eta tadi di mana-mana tos ngasikeun ahwal tah eta sifatana teh sarae gitu sarae sifatana teh naon sababna eta timbul ahwal teh timbul minnah ti Gusti Allah layan bagi teu perlu naon radduhu nolak itu daliknya. Jadi amal soleh dipidamel teh sing seueur ngan kudu dibarengan jeung ikhlas. Mawi ieu Kiai Musanif ngajelaskeun tong nyarande kana amal teh supaya dina nalika amal teh bersih tina musyrik khafi kom kadituna jadi musyrik jali ya. Jadi ngahasilkeun sir anu kuat teh saengga sir ngahasilkeun pituduh ti Allah eta teh sir anu kuat teh. Naon mangrupikeun eta mangrupikeun tajalli. Pan di mana ahwalna tos harebat maka timbul eta teh tajalli. Matak aya bahasa tapakur, takholi, tahali, tajalli. Itunya di mana tos tajalli makomna berarti wusul. Ya, wusul maka jadi we arifin. Di mana tos jadi arifin maka tingkah manusia jadi harebat. Disebat we janten ahli-ahli Allah gitunya. Jadi jagoan-jagoan Allah. Jadi kan memang manusia teh kan kabagi dua. Aya manusia bumi, aya manusia langit. Kin ngabahasakeun dina ilmu hakikat. Manusia bumi mana? Mahjubin. Eta mah berarti kesadaran basariah. Anu himmahna kana nu aya di bumi. Mana nyaeta hubudun budunnya. Jadi henteu ka Allah ta eta disebatna upami saur dina ilmu tahqiq mah disebutkeun manusia bumi. Anu kadua nyaeta manusia langit. Ta anu manusia langit mah disebat arifin. Eta mah berarti kesadaran ilahiyat atau napi kesadaran ilahi. Nah, manusia anu ikhlas dina amal di duniana tujuanna ka Allah eta kesadaran ilahiyah. Di mana-mana tos aya kesadaran ilahiyah berarti eta makomna ahli makrifat. Nah, di dia dijelaskan tanda-tanda manusia langit.
atanapi tandana arifin, tanda jalmi anu dina makom ahli ma'rifat. Hiji, teu gampang kapancing emosi. Hiji tanya eta arifin. Naon sababna? Mawas diri, tarawa kanyalahkeun batur nya. Matak arifin ngagaduhan pamadegan, moal sapatepati Allah ngajadikeun hiji makhluk madorot ya, keur diri arifin sorangan, kecuali eta teh aya dosa ka Allah nu teu ka istighfaran. Jadi dina nalika aya takdir anu madorot pikeun diri arifin, pikeun diri ahli Allah eta, dijantenkeun mawas diri, eta aya dosa-dosa kuring anu teu ka istighfaran, dicarekan, dijamadudan, dibencian, lain balik bendu, tapi ngaistighfaran diri sorangan. Tak kitu ahli Allah nu hebat, sanes tertuju kana naon, kana panyarekna, tapi aya lisanul hal ya, aya lisanul hal. Ari lisanul hal teh berarti fakta berbicara ya, fakta berbicara. Kumaha fakta berbicarana? Di mana aya nu iri, di mana aya nu dengki, anu benci, anu kontra, tah eta sarua jeung dina arifin mah pamadeganana, hei ahli Allah, eta anjeun boga dosa teu ka istighfaran ku anjeun. Kitu tah. Ya. Jadi teu ka istighfaran ka Allah sing horeng aya hiji perkara anu madorot teh. Ya. Nah, cenah nemrakna panyarek batur, nemrakna kamadorot, nemrakna hiji perkara madorot pikeun diri ahli arifin anu hebat, pikeun diri ahli Allah anu hebat ngajadikeun aya hiji dosa anu teu ka istighfaran. Coba heg lamun aya perkara anu madorot, biasana urang sok nyebut alhamdulillah apa nyebut astagfirullahaladzim? Astagfirullahnya. Astagfirullahaladzim. Sakitu kan nya. Sek ngahaja-haja mah. Haja-haja mah urang istighfar geura. Sing orang ternyata anu kontra, aya nu kontra ka urang, aya nu benci ka urang, aya nu iri ka urang, aya nu dengki ka urang. Eta teh ternyata aya hiji perkara, aya hiji dosa urang nu teu ka istighfaran ka Allah. Jadi sehingga ngadengi ucapan anu teu bagus teh, astagfirullahalazim. Tapi pan urang mah salama eta teu waspadanya. Jadi ujung-ujungna pasti nyalahkeun kana jelmana. Astagfirullahalazim, eta jelema menikah non menikah ku teuing-teuingeun ka kuring jadi kitu. Hah? Kitu tah. Jadi sing horeng kitu. Jadi pikeun diri arifin mah aya nu kitu teh. Astagfirullahaladzim. Jadi aya lisanul hal pikeun arifin. Oh, aya dosa anu teu ka istighfaran gitu. Jadi ketika aya hiji madorot teh ulah waka nyalahkeun situasinya. Ulah waka. Justru eta teh bagi ahli Allah mah eta teh lebaran musul. Lebaran musul. Ngaran lebaran berarti kudu bunga. Kudu subhanallah. Ya, supaya ngucap istighfar eta teh. Laju pan kana istighfar sorangan kitu nya supaya naon, supaya ngorejat eta hate teh. Ngorejat ruhani urang ngorejat matak nemrak dohir panyarek gitu maksudna teh. Panyarekna dohir tapi urang jadi eling. Astagfirullahaladzim. Ampun Gusti. Tah kitu tah. Eta teh cirina arifin. Lamun can aya ciri-cirina urang saperti kitu berarti urang masih keneh mahjubin. Ya. Dohir dibenci ku batur, teu pagas teu puguh. Pan aya nu kitu nya. Sok aya nu kitu. Eta teh sing horeng kias. Kias. Urang boga dosa nu teu ka istighfaran. Kias eta teh nya. Kias. Tah dielingan eta teh kuduna mah nganuhunkeun kanu ngelingan. Bener teh. Pan Kangjeng Rasulnya anu nyiduhan teh ka anjeunna mah enjingna eta nu nyiduhan naon teh teu damang pangheulana Kangjeng Rasul ngalongokna.
sing orang rasa nuhun painten gitu. Gitu rasa nuhun janten lisanul hal. Jadi ujungna kudu urang ge kudu anu benci ka urang, kalau anu dengki ka urang kuduna urang teh nganhun nuhun mang kitu dibenci kuring naon sabab. Nah cenah nganuhunkeun jadi eling kuring. Jadi ngucap istighfar tah. Mantap ahli marifat mah tidak serta merta cepat terpancing emosi. Nah, kade itibar pikeun urang ieu. Lamun can ciri-ciri seperti itu berarti can arifin urang. Berarti mahjubin keneh. Kangjeng Rasul mapan aya anu nyarekan teh santai we kitu nya. Santai. Aya anu ngabenci teh. Teu balik dibenci ku Kangjeng Rasul nya. Malah naon didoakeun ku Kangjeng Rasul. Malahan Jibril arek ngabinasakeun bangsa Thaif nya kapungkur. Kita Jabal Nur, Jabal Uhud arek ditempahkeun karaya Thaif. Ulah Jibril, ulah manehna teh teu nyahueun kuring teh Rasulullah. Kuring teh utusan Allah. Keun mudah-mudahan we sing nambih taufik jeung hidayah dikitukeun. Mata Kangjeng Rasul mah sifatna janten tah eta ahwal timbul nu sarae mana bijaksana dan menyenangkan. Dan memang butuh ketenangan. Jadi kan emang ijami tenang mada. Salarasna terhormat. Ketika dikakeyak, ketika diiri, dibenci, didengki, janten aya lisanul hal sing horeng teu ningali kanu ngabencina nya. Ningali aya lisanul hal na manfaat pikeun dirina. Sehingga dirina jadi ngorejat. Ruhanina jadi eling astagfirullahalazim. Tapi lain ngaistighfaran eta naon? Panyaci lain. Jadi sehingga jadi nyalahkeun bapak. Ting-tingan eta mangduhai ka kuring lain kitu. Tapi aya lisanul hal teh hatur nuhun Gusti abdi tos diemutan. Sehingga abdi dengan spontan sekedet netra abdi tiasa mengucapkan istighfar. Subhanallah. Tah eta jadina kitu nya. Jadi matakan Kangjeng Rasul mah sikap jeung talajakna karakterna bijaksana dan menyenangkan. Jadi mun resep ka Rasul berarti ieu teh urang kudu naon? Kudu mutabah ka Kangjeng Rasul. Di mana-mana mengidolakan Kangjeng Rasul berarti eta urang teh kuduna sok biasa nama sok hayang nurutan talajak Kangjeng Rasul. Matakan ketika diucap jenengan Kangjeng Rasul dina hate katedak kagambar tedak akhlakna. Sehingga kareteg hatena hayang nanulad tingkah laku Kangjeng Rasul. Ta eta idolaan sejati. Ta eta mengidolakan. Berarti penggemar beratnya, penggemar berat. Mang kunaon eta make ngalaksanakeun salat dua. Penggemar berat Kangjeng Rasul kering. Jadi teu dinding kelir sindang silokade. Mang eta aya naon sih eta puasa Senin jeung Kemis wae. Mengidolakan Kangjeng Rasul. Jadi Kangjeng Rasul sebagai way of life, sebagai pandangan dalam kehidupan ini. Kita jadi nate sehingga kuring daek sunah Senin, daek kuring sunah Kemis. Eta tandana mengidolakan. Eta hiji tara gampang terpancing emosi. Nu kadua, tara gampang nyalahkeun batur. Ya, ta ahli marifat mah tara gampang nyalahkeun batur. Tara kayak batur benci kayak lah ya. Jadi kayak jadi kitu lah. Kayak bisi kuring itu yang bener salah. Atanapi ulah waka amek ya. Telah heula tah eta tah. Tara gampang kapancing. Tara gampang nyalahkeun batur. Oh, henteu ieu teh meureunan ari salah mah kuring teh henteu ieu teh. Ngan nganggap we eta teh kurang teh jadi hiji elingan perkara nu salah pikeun urang gitu. Nya. Teu ambek jadi kanu nyalahkeun jadi teu ambek jadi kitu. Jalmi anu terpancing emosi menyata gampang nyalahkeun batur. Ya, gampang nyalahkeun batur. Berarti eta ciri teu marifat. Jadi kuring dibenci ku batur, kuring dicaci ku batur, boa-boa ye aya kasalahan jadi na diri kuring. Lamun teu aya salah atuh eta bisi janten ngalingan we supados kuring teu salah kitu we janten. Jadi kan aya kehati-hatian. Janten teu ambek langsung.
teu nyalahkeun batur kitu. Eta dua. Nu katilu teu hayang kanyahoan ku batur dina amal. Jadi cukup Allah uninga ka manehna dina amal. Ya. Urang gawe hade teu kudu sabenerna mah apaleun jalma. Ya. Urang migawe taat, urang bager, urang sodaqoh teu kudu apal jalma. Ya. Naon sabab pan Allah tos uninga. Jadi lamun tujuanna ka Allah atuh yang penting Allah pan uninga. Jang naon ditemrak-temrak. Jang naon dibeja-beja. Ih, milik mah moal pahili-hili. Moal milik mah. Ih, uningaeun ka urang Allah teh bahwa urang teh amal naon teh ngamal kitu nya. Ngamal anu sae. Ulah dibeja-beja ka makhluk lian Allah, nya. Ulah hayang katingali ku jelma, ulah hayang katingali ku lian Allah. Misalkan orang berbuat hade pancan katingali, misalkan ku Pak RT orang katingali nah bagus, ulah lah. Naon sababna? Sabab ieu Allah pantos uningaeun. Uningaeun, nya. Uninga maksud urang, uninga amal urang, kan kitu Allah teh uningaeun. Cukup ku panguningana Allah. Urang migawe amal. Tah eta nya. Jadi eta ahli ma'rifat nu katilu. Ahli marifat nu kadua nu kaopat nyaeta nganggap dunia ieu teu aya nanaonan. Gaya. Nganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka mun keur boga ahli ma'rifat teu ngarasa dirina hebat. Ya. Mun keur boga ahli ma'rifat atanapi mun keur boga ahli Allah eta teu ngarasa hebat pedah ku boga. Naon sabab? Sabab dia menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Keur pinter berarti teu ngarasa diri na hebat pedah pinter. Jadi kadituna teu sombong. Ya. Da ahli ma'rifat mah paham, mana pahamna keur boga dibogakeun ku Allah, keur pinter dipinterkeun ku Allah, keur aya diayakeun ku Gusti Allah. Mata keur pinter teu ngarasa dirina hebat ahli marifat, ya. Mata teu jadi sombong ku kapinteranana. Nah, ahli marifat. Mun jalma sombong ku hartana, mun jalma sombong ku kapinteranana, mun jalma sombong ku pangkatna, eta tanda jalma teu nyahoeun di Allah. Berarti lain ahli ma'rifat. Sok sanajan ucapan nama tauhid jeung ma'rifat. Tapi tingkah lakuna teu nembongkeun ciri nu tadi. Ya, berarti eta mah ma'rifat kamuflase. Naon sebutna lamun kamuflase teh saperti anu aya hiji binatang eunteup ka daun hejo jadi hejo gitu. Naon sebutna teh? Bunglon gitu, kamuflase gitu teh. Berarti lain akhir ahli marifat anu sajati. Berarti teu marifat ka Allah. Eta nu kaopat. Nu kalima, bijaksana dan menyenangkan. Tetapi bijaksana sareng nyugemakeun. Jadi berarti kan mutuskeun masalah teh raos sadayana gitu, mutuskeun masalah. Nu pinter raos kitu nya. Nu beunghar raos sabab bijaksana gitu, bijaksana. Mata kan timbul we kulantaran bijaksana jeung nyugemakeun timbul tingkah anu opat. Mana ayyinun, layyinun, khopipun, sahlun. Ya. Ayyinun, layyinun, khopipun, sahlun. Mana tutur kata yang didengarnya seperti itu. Mana hiji hampang tutur katana. Dua berarti gampang. Tilu lembut. Opat teu mempersulit. Eta teh ahwalnya. Lamun cek bahasa kolot mah singketna kumaha? Herang caina benang laukna. Eta cek bahasa kolot. Jadi kitunya kesimpulanana
dina ngamal berarti urang sing seueur amalanana, amal soleh sing seueur tapi kedah dibarengan ku mujahadah sareng riadoh dina ngamal, sehingga supaya eta amal menghasilkan amal anu ikhlas. Di mana-mana amal ikhlas eta siji ciri anu bukti ya, tanda anu nyata eta amal urang ditarima atanapi wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana amal wusul nemrak ahwal anu sae, di mana-mana nemrak ahwal anu sae tong boroning pikeun diri urang, pikeun sekitar urang oge ngajantenkeun kasugemaan. Urang sugema anu sekeliling urang oge sugema. Naon sababna? Sabab timbul ahwal anu sae dina hatena. Biasana mematakan kan hate anu bersih, hate anu alus bakalan timbul eta teh janten nur atanapi cahaya. Antukna atuh kana sakuliahna mah atuh janten iuh-iuh eta teh nya kitu. Nya dina ngamal berarti sing seueurkeun amal tapi ulah disarankeun eta amal barengan ku kaikhlasan urang. Mudah-mudahan urang ku ngaosna ieu hikmah anu kahiji. Tutup kaol dina hikmah anu kahiji mah nya tinggal ngalajengkeun irodatu katajrid. Nah, mungkin eta mah kapayun. Wallahu alam, mudah-mudahan ya ngaji hikmah anu kahiji ngajantenkeun wasilah pikeun urang sadayanana. Hiji dina amal sina ikhlas nya. Ikhlaskeun dina amal, boh dina natepan, boh dina ngaos, boh dina zikir, boh dina naon bae, ikhlaskeun eta amal teh aya mujahadah dina amal. Mudah-mudahan urang ngajantenkeun amal urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Teras deui urang ieu hate sing ditingkatkeun, sing dibarikohkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga seueur elinganana daripada goplahna. Mudah-mudahan amal urang sadayana wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dipaparinan rezeki anu berkah bikin bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, lancar urusan hasil pamaksadan, salamet dunya sinareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wa sallimna minal balwa wa sallimna minal apati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma shalli wa sallim wa barik.